Nami abdi Reva, salaku rakyat. Nama abdi Reva, salaku rakyat. Nami abdi Yeni, salaku rakyat. Nami abdi Putri, salaku Dayang. Nami abdi Aprilia, salaku Dayang Jana. Nami abdi Margaret, salaku Dayang Sari. Nami abdi Nafisa, salaku Purbasari. Nami abdi Alin, salaku Perbararang. Nami abdi Nisrina Cerdianti, salaku narator. Nami abdi Andin, salaku Permaisuri. Nami abdi Nabila, salaku rakyat. Nami abdi Anissa Chandra, salaku juri. Nami abdi Sabita, salaku Simalambu. Nama abdi Fahmi salaku nutup. Abdi Doril salaku Indrajaya. Nami abdi Raska sebagai Prabu. Alin Raska. Gimana Mbak Sudah? Selamat menyaksikan semuanya. Nampan mana nampan? Dina zaman baheula aya hiji raja nu adil jeung bijaksana. Ngaranna Prabu Taka Agung. Hiji poe sang Prabu merasa hariwang sebab nepi ka ayeuna anjeunna can manggihan pawaris tahta anu paspikeun ngagantikeun anjeunna. Sedangkeun anjeunna parantos sepuh. Kanda, tos sabaraha ieu dina kanda murung. Aya naon? Kieu Dinda, Kanda terus bisa melaksanakan tugas sebagai Raja Pasir Batang. Sabab Kanda geus sepuh. Rencanana rek urang turun tahta. Dinda ge mikirkeun hal nu saeutik. Tapi karena tos mutuskeun sama bade Kanda masih mikirin anak. Mungina dina waktos Prabu Taka Agung kersare anjeunna ngimpi pendaksar Sunan Agung. Aduh, di mana ieu? Wahai raja naon satuna. Ulah salam mah. Besok tuna maneh kudu istirahat. Pasrahkan tahta ka putri bungsu maneh Purbasari. Sudah nanggu, tapi kunaon? Putri Purbasari teh putri anu lurus, mulia, jeung harihatena oge rupa. Urang yakin manehna bisa memimpin pikeun karaharjaan rakyat kerajaan. Ya atuh, atur dulu sudah nanggu. Isukna Prabu Taka Agung masrahkeun tahta kerajaan ka putri bungsuna Purbasari. Naon ieu? Kunaon maneh anu narima tahta ari urang? Aya handa ka abdi. Kuduna anak kahiji anu make mahkota eta. Lain kitu berbararang. Kerajaan ieu mesti bakal ngeunah kutukan. Sebab henteu laksanakan aturan anu sebenarnya. Sari. Saritakan ka sakabeh pelosok negeri pun ayeuna Purbasari geus jadi ratu di kerajaan ieu. Nuhun Paduka Prabu. Purbararang Purnas Anggur langsung ngadeukeutan calon Raden Indrajaya. Kanda, kumaha ieu? Aya handa pilih Purbasari di badan kurang ka kasuluna. Pikeun dijadikan ratu. Bisa diantep. Kuduna Dinda nu jadi ratu. Eta sebabna Kanda. Urang kudu ngutuk Purbasari. Ada satu itu. Ayo, orang kadukun nu aya di Parapatan Pasar. Hayo.
akhirna maranehna manggihan bukti sakti nu ngaranna Nyi Ronde. Abdi tadi beberapa Golongan kami termasuk berbahasa ya kurang bakal Naon tadi? katro mana mah dia dah ramah kita menulis berbesar ya saya penting saya akan mereka orang dari ramah dia karena ini masih berbesar dia mana yang bakal disebutkan panjang tikungan penuh nih. iya daerah salah daerah satepina di kerajaan Purbararang nyiapkeun cai minum anu manehna bakal campur jeung tinggi rone kana inuman Purbasari. Purbasari, minum ya. Orang gas nyiapkan kermane. Kenapa nih ya? Kamu merasa antar dan panas. Mari, jadi goreng patut dia. Hayu atuh. Orang laporkan ke ayahanda jeung ibunda. Purbararang nganterkeun Purbasari ke tempat raja jeung permaisuri. Ayahanda, ibunda, tingali ya Purbasari. Kurang yakin Purbasari pasti ngeuna kutukan sebab ayahanda tentang melaksanakan aturan anu sebenarnya. Mun kitu, urang kudu masih tugas Sari. Nya tuh bikin menjaga kemakmuran Purbarasari bade diasingkeun ti kerajaan. Ternyata pematinya Purbasari mengambil tahta kerajaan dari ASEAN ke Nya tuh Purbararang bade jadi ratu di kerajaan Pasir Batang. Akhirna sanajan berat hati Prabu mutuskeun ngasihkeun putri bungsuna kaleuweung janten kerajaan teu bakal menang kutukan. Ya sabar ya, Putri Purbasari. Mudia anjeun putri di tengah iman Belum sariin terus makan mati. udah hariwang tuan putri. Unggal poe, abdi bakal kadieu bawa dahar kita aja. Sementara di kerajaan kejadian kacau balau balukan sifat goreng Purbararang hancur bijaksana tarahayana. Ratu, tunggu kami Ratu. Abdi kertas susah. Ini ratu besi pokoya abdi kadahar. Saya tuh Ratu, bapak abdi bahasa dahar. Langsung bisa maneh. Maneh teh saha? Minta daharan ka ratu. Masukan bahan pokok geus eueuh Ratu. Kalau ada orang lapar. Sapi. Usir maraneh ti dieu. Oh, Ratu tuh kami Ratu, Ratu. buru. Di tempat sejen, Dayang Sari nyiapkeun bungkusan daharan pupur Purbasari.
Sehat pisannya Ratu Purbararang. Mana karek apa? Mana nama mangga pisan di bangla. Tapi sifatna beda pisan jeung Purbasari. Iya benar, tapi soalnya kamu menjadi Mana tak apa? Purbasari ini bari patut. Jana pun nepi ka leuweung tempat Purbasari biasa. Punten Tuan Putri, abdi mau tuangan di kerajaan. Ke perjalanan ka dieu, abdi ngadenge para warga keur ngeluh ka sikap Ratu Purbararang. oh gitu ya naon nak. Ayeuna para warga keur ngalaman kelaparan, atanapi Ratu Purbararang teu daek ngabantu. Jangan saya itu kalaparan. Menurutku atau yang lain dari ini Seras kumaha tuh Tuan Putri? ada nabi maksudnya Mohon Tuan Putri. sebenarnya mah abi oge kelatan tapi raya kecil lebih ngabutuhkeun. Sakumaha mana aya seekor kera menyambutkeun Purbasari itu kamu. Sudah ganggu urang ka ditu ah. Sekian Putri, aku teh mau nanya aja. Mana bisa ngomong? Sebenarnya abdi kudu ngida, tapi kalau abdi itu melakukan kesalahan, abdi itu jadi kira dulu. Wah sana sih orang oge kena kutukan jadi goreng motor dia. Maaf memandai orang setuju kasar. Sabab tutung ketinggali jika kera jeung kasarung sabab maneh asasa di ruang. Setelah kesalahan yang itu, Sebetulnya Purbasari. oh saya aku itu kasar. Saya nggak mungkin lapar, saya mau. Maranena bukti wangu ngobrol bari guyonan unggal poe maneh puna main babarengan. Jeung jika hiji poe Rutu ngalaksanakeun doa meh Purbasari cager tinyak tutukanana. Doana terkabul kana diharapkan berubah jadi hiji talaga. Wah, ayah telaga. Keras Rutu ngajak Purbasari ke talaga eta. Putri, Putri Basari, ayo kita tahu benar, bukan Ya, masalah ya. aja. Wah, jadi pisan kutukan orang disager coba itu. Kebiasa Putri, kutukan abdi teh abadi, kutukan abdi bakal lengit, namun hukum abadi. Telah bisa atosna Dayang Sari, Dayang Jana, jeung Dayang Santri datang ngalongok Purbasari. Wah, Tuan Putri geus cager. Kutukanna leungit. Terus dana yang kabeh sebab setengah sarung. Berarti Tuan Putri geus bisa balik ke kerajaan. Si Gana mah geus nanti. Naon maksudna? Urang teu pancing di ieu jeung tapi Tuan Putri, Prabu pasti sono pisan ka Tuan Putri. Pertimbangkan deui atuh. Ya, tapi aya syarat kudu kasarung kudu ngilu jeung urang ka kerajaan. Sampos Tuan Putri hari sebuah jeung arurang. Rahayat ningali Purbasari berlempang arah ke kerajaan. Wah, Ratu Purbasari kecager dina kutukanna. Jeung geulis pisan, nya bener ini geulis. Geus pisan. Pisan Ratu Purbasari balik. Parantos Purbasari sareng nuturuti kerajaan Pasebatang. Purbasari, maneh aya geus cager. Tapi urang boga syarat anu membuktikan siapa jeung leuwih pantes jadi ratu di kerajaan Pasebatang ieu. Syaratna maneh kudu menangkeun hiji lomba. Saterusna lomba dimimitian dina poe eta oge jeung ditonton rahayat. Perkenalkan,
Lombakan hiji nyaeta lomba yen asal panjang. Cinta ya. Awas Purbasari. Mana pasti eleh. Waktos rengsek. Pas salutut. Sama takan. Mari bisa menang anu lomba kahiji. Tapi kudu syarat anu kadua. Syarat nu kaduanya eta. Maneh kudu adu padedahan maka setan kasih. Hapunten Ratu, tapi abdi menyiapkan lomba. Cicing maneh. Ketawa kurang pecat. Pandai udah ya. Gimana pasangan maneh? Purbasari, tunjukkan. Iya pasangan orang. Mau? Luntung pasangan maneh. Soalnya teh orang membawa pisan namanya. Sakumaha mana lutung robah jadi lalaki lukasnya bisa. Anda kumaha ieu? Ieu artina urang kudu indit di karajaan ieu. Ini teh cicingnya dikit. Ratna dan Rati sakumaha mana kainget muntur jalan yang ngakait lalu bararang jeung tunanganna idit ka rumah ibu. Raja dan permaisuri membutuhkan biong permaisuri eta kumaha? Raja ada anu orang kesulitan saracana nu kabungan nu aya. Lalu kalian menibidaan? Sebenarnya sebenarnya pertama orang ningali kebarangan di Belanda ini kalau itu aja lawan ketukan jam Purbasari. Non, jadi salah ieu. Anda beneran ningali? Kami udah sumpah baginda. Mun kitu, urang kudu nyamperin Purbararang. Nya atuh, aya kitu mah, atur nuhun. Prabu akhirna nyamperkeun Purbararang anu kerja. Purbararang. Abdi apal naon nu geus lakukeun? Jujur. Jujur, kunaon aya Anda? Abdi kelakuan naon-naon? Naon nu? Naon nu neureun tutupan jam Purbasari? Lain? Teu aya Anda. Dari naon sabenerna? Enya aya Anda. Abdi ngadeumel ramuan. Jam Purbasari. Meh jadi kurang patut. Sebab ayah Anda teu adil ka abdi. Anu dijahat pisan ka di maneh. Mun kitu urang bakal mere pun ka maneh. Eta diasikeun ka leuweung. Sari, Jana, Santi, ka dieu. Aku rasa lagi. Abdi, nah yang gimana?
mari begitu. Ya. Basari. Kamu rakun abi. Sebab abi istirahat kemana? Menang teh urang geus ngampuna kana juga. Nih Putri. Saya sampaikan Putri terima segala akibatnya. Bararang ngatur bisa cerik jangan bararang geus mau bararang atuh bawaan. Cerita ieu ngajarkeun yen kesetiaan ke lanjut kehadiran. Pasti bakal menang ganjaran anu pantes. Sedangkan kedengkian jeung keangkuhan akhirnya bakal ngarugikan dirina sorangan. Kamu jadi suami gentle dikit lah. Jangan